Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkong pagi ibu teu ngalamun. Jigana ieu mah nu ngalamun teh ibu-ibuna nu gaduhu. Astagfirullah. Mani tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga nu ngajawab salam, mudah-mudahan ibu bapak sinjaranten ahli surga. Amin. Ya robbal. Amin. Aya cai nenen sagala. Alhamdulillah. Abdi mana mah ieu dina panggung tadi para bancukut. Bisa dikanang me. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilai wa harama sifa wa wa'ada alai. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil amin. Ibu araya ieu teh semarak resep ibu-ibu mah itu punten ibu nu dikarope hari rumput katingalina teh kieu nyora henteu matak bingung. Ya, disebut hirup teu nyora, disebut cengcelengan da usi. Sapertos nama ieu teh ibu caroge ibu teh nuju kirampit. Mata kada sering dipasihan sumanget. Susu. Terus salah kita moal kawur ngaji ngagenyel. Sholat gagantel nyotan susu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya ibu-ibu majelis di mana nu seragam kieu? Hah? Ti Al Hidayah. Mun garaya karoneng. Aya naon deui ieu? Bade jualan itu. Abong kena abdi ti caket laut disangka lauk paus. Sagala aya. Oh, jadi ya ubar tunuh mah teu aya. Dari lanong tunuh mah sanes kuno kieu kedana kunaon ceuk. Kopi. Aya teu aya? Aya. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi. Cicing dong ditepakan ke. Tapakanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi tanpa
semangat sanes nyuhunkeun ngawartosan. Resep abdi mah ningali jamaahna semangat ya. Dan kursi asa jadi tukang cukur. Sanes teu hoyong abdi teh dina kursi si kabita panganten deui. Saya cekap kieu. Teraskeun Ibu. Jadi we hilap deui. Resep ningali seragam anak karoneng. Untung teu harejo ge. Nu paling lucu mah seragam teh kerudungna hejo, acukna hejo, senalna hejo, tasna ngalabring teh juga we lonok. Ibu nu dipengker teh ngaliekan we kanu di seragam. Gaduh artos mah meser we. Bunda ieu ge acan lunas benten. Da tiungna morosot wae. Kudu diomekeun. Punten Ibu sanes acan lunas eta mah morosot elesan tiungna. Biasa Ibu sami oge nu dipengker sareng ibu-ibu nu dipayun. Tampilan mah boleh beda tapi akidah jangan beda, tetap sama. La ilaha illallah. Yuk iringi ku tepakan terbangan kita sama-sama membacakan kalimat thayyibah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ajib Muhammadur Rasulullah sadayana. Mang tukang salon wios teh di ehwan wae nya sanaos nuju sholawatan abdi betah kieu doakeun tukang salon sing ka surga. Amin. Mudah-mudahan ka surgana sareng salon-salona. Ya calik Ibu teh benten-benten nu nyang hunyar aya. Nging dirobah calik. Anu sila aya. Nu teu gaduh artos aya. Nu gaduh hutang aya. Sok semangat Ibu ngaos, mudah-mudahan nu gaduh hutang sing engal lunas. Amin. Tah ieu nu amin tarik nu beda sora, ieu teh kaciri nu gede tanagana. Astagfirullah. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala sahibul hajat. Bapak saya teh jenenganna Bapak Jejen. Oh atuh biasa we tong molotot. Kadar nama sahurup mau jeje. Bapak Jeje sareng Ibu Lia. Alhamdulillah rengse nikahkeun putrina dina ieu wengi ngempelkeun urang sadayana caraling di bawah tenda yang megah luar biasa. Garayo tiga sayang odeng. Itu korban balon usaha teturun deui. Tapi serasa syukur mantena ka Allah. Oke urang sadaya sami arangkat di bumi Ibu ieu teh punten dipaksa teu ka dia. Aya nu maksa teu aya. Sakedahna kana ngaos mah tong dipaksa tong kapaksa tapi kudu maksa. Mohon Ibu ka dieu maksakeun. Da tunuh atuh Ibu teh. Abdi ge sami tunuh. Itu rapet da. Ditinggalian teh beda. Ningali barudak aralit ikalah jiga nini-nini. Ayo biasana damang nate kuluak white kopi biasana.
Tapi syukur orang kalau buat Bapak Sohibul Hajat, Bapak Jeje sareng Ibu Lia, ayo orang sami-sami mauskeun kalimat hamdalah sasarengan sadayana. Alhamdulillah. Kirang kompak alhamdulillah. Salawat salam ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sadaya nu hadir di dieu teh umat mantena Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi moal aya alam dunia, moal aya kampung naon ieu namina? Cibajing, Cipacing. Hapuntennya abdi teh balelo wae. Ripu ari ngaos teh can tuang teh sok balelo kieu. Kampung Cipacing moal aya, Sumedang moal aya, ibu bapak moal aya, dunia moal aya. Kalau Allah tidak menciptakan baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bahkan luar biasa sebelum Allah menciptakan dunia ini, ternyata Allah terlebih dahulu menciptakan dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan urang di dieu nu hadir sadayana Allah singa izinkeun ruh Nabi dihadirkeun di tengah-tengah urang sadaya. Amin ya robbal. Hayu mau sholawat margi saur keterangan ibu mau sholawat sakali ka Kangjeng Nabi maka bakal dipasihan 10 rahmat. Tunggu ka amin da teu acan maca sholawatna oke. Insya Allah. Salatullah salamullah ala toha. Kageula ngiwa ka ditepakan bade ngetes heula sora. Salamullah habibillah. Yakin di karope mah parae. Aneh dah. Tiap abdi ngalieu teh keur melong. Sapertos nama pangitan Bapak mana mean ningali nu geulis. Mending gagal fokus. Yo aja aang ngiwa ka ditepakan. Rupali dia punten sok salatullah. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah. Dia sok sarang sok codah ngiringan Mak Udin ngiringan salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah mangatu bade dikadiekeun kalah cinogo sok ibu kalah cinogo geuning. Mohon mangga meneh dua geuning. Mohon janten bentennya kopi sareng susu teh. Kopi mah susu mah kurang tepat. Kopi mah hideung sakurilingna, susu mah hideung tungtungna unggul. Eta perbedaan. Hah dibalatak ieu. Kurang hiji teh abdi teh nuju kirang pit geus tuhur. Biasa nama damang nate ku krating deng biasa. Sabaca sareng sadayana salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin ari ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek sok atuh bantuan aja ieu nu penting mah nyambung we sok siap ari ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek komo bari tibera bisi digonol ku kelong pinter salatullah ala toha Rasulillah salatullah Allah
teraskeun hirup loba nyeri hate komo lamun teu kabagi BL satu gini kan Cok coba kalau arolok wae jeung sarua jeung kitu tuh sok tong asa-asa jeung abdi mah bade nyorak-nyorak mun bade maot sakali hirup loba nyeri kitu komo lamun teu kabagi BLT nu disalahkeun Bapak RT ya ajar maneh goreng RT jadi korban tersangka sholatullah saking angkat tribal dagang Rasulillah sholatullah ala yasin habibillah salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa salatullah masya Allah Rasulillah salamullah ala yasin habibillah dina kalapa aya kacang polong akeun bae ngacaprak oge lah abdi mah ngacaprak oge da teu rugi engke balik bakal dibarokahan dina kalapa aya kacang polong meuli ali ti pasir kirisik bapak-bapak meniting paralong ningali mubaligok mirip Dewi salatullah ala taha rasulillah salamullah ala yasin habibillah kapamang dua deui wios tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot beki ngaco emung salat keheula ibu tos salat isat aja sok aya ibu hoream kana salat jujur sok aya males kana salat pang tepuruna pang malesna salat naon isa aneh dah jeung salat ditambah ku salat lo tambah dari salat jeung salat mah sanes kabeh euceuk 5 kapan salat teh seueur cacak nu parduna nu 5 waktu geus hoream komo nu sejena mata kahada ibu da ieu teh malaikat teh tos nyaketan ka ibu-ibu komo nu ditariung koneng make caka tuh teh malaikat di jero ieu bisi cara sarolat isya engke dugi ka bumi ibu bilih kalah langsung tibra kayak ke bawah ngimpi datang malaikat man rebuka rawas ojok ieu meureun nu disebut maot teh burat rek hudang sugan teh malaikat nu ninihan hek teh salaki geus luhureun dasar ka bawah ngimpi ku kupingan man rebuka padahal salakina mah rok buka mah rok buka Allahumma sholli wa sallim wa barik lanjut ibu aya simet menigaling ningal kutu di ceoneng aya nami ceoneng di dia ari banget meni glowing ngan hanjakal huntuna aya urang dia jalmi nu huntuna koneng masya Allah cik ibu punten upami jalmi huntuna koneng jorok henteu teu jorok eta teh ajaib kapan huntu mah di mana-mana ge tulang gitu jadi lamun aya jelema nu huntuna koneng berarti gugusina teh cikur
kakak tuh sebentar daya makhluk gitu nararoong. Oh berarti di dia mah nu hadir teh jalmi aya jurig ge aya. Ari jalmi mah di dia ya nu caang, ai jurig mah di nu. Jadi itu nu di nu poek teh ngaranna nyumput. Manya jurig di kopea. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urang ngadoakeun abi lusus ka Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Bapak Hajat sareng Ibu Hajat mugi-mugi ditambih barokah. Amin atuh. Amin. Ya, nu tengah mah teu amin jiga nu keheul ka nu hajat. Bapak Hajat sareng Ibu Hajat mugi-mugi ditambih barokah. Sabada putri nikah ibadahna istiqomah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semangat ibu-ibu luar biasa bacaan sholawat ieu teh lembur Cipacing desa Marga Bakti Mekar Bakti sadayana ibu-ibu bapak-bapak luar biasa cinta sholawat. Tepuk tangan untuk semuanya. Aduh resepnya ari jeung murid TK teh kieu srek peuting di tengah peuting teh tita keprok pan ieu teh TK taman kadaluarsa. Bu sok semangat ngaos tong ngalamun wae nya. Mohon nu ngalamun wae mah eta teh ciri keur loba hulang-hulang. Hutang-hutang bae. Nu dipihormat kersana pengatur acara penertib wanci wabil khusus Bapak Hajat, Bapak Satritiwati, Bapak JJ sareng Ibu Lia. Urang doakeun pengorbanan mantena ngalangkungan syukuran putrina nu tos ditikahkeun. Ayeuna wong ieu aya pangaosan, barokah pangaosan mudah-mudahan kanggo Bapak JJ sakulawargi dipanjangkeun yuswa istiqomah ibadah, milik rezekina barokah, putrana saroleh-sarolehah, rumah tanggana sakinah mawadah warohmah. Oge urang nu hadir di dieu sing dinasibkeun ku Allah tiasa arangkat ka Mekah sareng ka Madinah. Maot urang mudah-mudahan husnul khotimah. Ngaosna mualami ibu urang didereg-degen da ngaji lilage ku urang Cipacing mah tara diarapalkeun ieu. Jadi ngaos mah ibu nu penting singkat padat melekat tong hilap uih nyanda ilmu anu manfaat. Kana dahareun we. Berarti urang dieu mah nu penting ngaji teh daek ini. Terus taruhan teh acan. Dan ibu-ibu ya no di karudung kieu ya seragam sok tuang nawan ibu makanan pokona beas jagong. Hah? Oh sangu, sanes beas. Ngan eta sangu nu dituang ku ibu asalna tina piring ceuk. Manya tina beas. Osok ibu tuang dina piring. Teu meunang pupuceuh tuang mana kursi. Dahar mahna karpet. Manya bujur nyencerena piring. Di mana itu urusanana? Bujur badak nyongso. Na piring ari sangu dibalatakeun na kursi. Ya ibu-ibu teh areror kieu. Ya efek lapar juga teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wabil khusus nu ku abdi sangat dibanggakeun sok greg-greg upami di lokasi acara aya para guru urang sadaya, para kiai, para ulama tuh katawis ibu doakeun mudah-mudahan guru urang sadaya sing dipajangkeun yuswa ku Allah. Cipacing bakal keung ibu lamun teu aya kiai. Cipacing bakal keung alam dunia bakal nalangsa lamun tos teu aya para ulama. Makana ibu upami presiden seep jabatan mah teu hariwang. Ayeuna ge can seep jadi presiden Jokowi teh tos seueur orang yang ingin mencalonkan menjadi presiden, betul. Tapi lamun di dieu kiai nangantunkeun ti payun cek abdi asa teu mungkin salaki ibu daek jadi kiai.
mual bisaeun eueuh. Saha nu bakal jadi penerus kiai, saha nu bakal jadi penerus ajengan ulama adalah budak ibu bapak nu kerja di santri, nu keur ngaji di pasantren. Aya di dieu pasantren. Putra ibu urang di aya nu di pasantren. Alhamdulillah, putra ibu aya nu ayeuna masih di SD. Aya Jumat teh yang sina balik da geus puting aya. Ada euceuna ada loading atuh da. Abdi mana naros teh naros aya putra ibu nu ayeuna masih di SD, ibu aya Jumat tuh susulan. Makana ibu entong hariwang mun budak ibu ayeuna ngaos di pasantren, justru jadi kebanggaan anak ibu putra bapak nu ayeuna nuju di pasantren satu saat akan menjadi ulama. Iya maka santri teh cenah tong jadi santri jang budak mama bisi buduk di pasantren. Atuh teh kenging kitu budak abdi ge tiasa kieu teh modalna teh buduk heula. Tuh Pak Kiai para santri nu di panggung itu teh santri sanes. Mohon eta teh ngalaman pasti buduk. Santrina buduk, ustadna ge bunga. Ari aja ka ustad nyebut buduk. Sopan macam buduk atuh kan bae eueuh buduk-buduk ge da barorok cek sabarok mangga buduk barokah umati dituna ajaran heula eueuh sok buduk eueuh lain barokah borok mah peurih atuh sanes ari ibu teh ngajawab teh kieu wae Bu. Hari ini sok aya pangaosan rutin antara sok aya marhabaan, sholawatan, yasinan, tahlilan, mun aya nu marawat sok tarahlil, nya ulah nu marawat. Mana atuh aliran sesat siga nama nu marawat tarahlil anu hirup arudun. Ngan abdi mah kunaon ningali bapak-bapak nu dipalih pengker. Komo ningali aki-aki, masya Allah meni luar biasa tampilan beda serang angkat kenapa ngaosan rutinan. Jadi curiga abdi timbul pertanyaan, biasana abah kana pengajian rutinan masuk make sarung, kari-kari ayeuna abah ka dieu bade ningali mubalighah geulis di Pangandaran. Eta abah meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Ibu-ibu meuni gara raul nini meuni mararodis angkat kana pangaosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah ka Bapak Jeje da bade ningali tepakat terbangan hadroh jeung genyering eta nini meuni ningkah make calana leg tengingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak aduh sok tong telat tos narikah teu acan eta nu di payun nu di luhur acan aya nu acan aya nu atos anu acan berarti eta teh ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Ari abdi mah ieu mah mubalighah kolonel kolot-kolot sagede menel. Bu sok tepakannya tungtungna we abi ngareuna. Bu nginga ulang wae. Nini make lec. Aduh, akhirna digagal ku anakku. Sallallahu Nabi Muhammad. Lanjut. Nu dihormat kersana Bapak Kepala Desa manawi aya. Aya teh aya. Teu aya. Aya. Data acan maot. Mun bilih teu damang urang doakeun sing enggal sehat Pak. Kepala Desa. Bapak RT aya? Nu mana ari RT na? Duh, hebat Pak RT. RT ripuh teu puguh. Jauh tina ngaran RW ripuh wae. Hapuntennya Pak RT nasib Pak RT bada lah ku abdi maka baca. Ngan ukur capek, gawe katemeulehan keluarga. Aya BLT turun, tatangga teu kabere salah sanes nyalahkeun presiden RT disalahkeun. Mata abdi mah lamun jadi presiden RT rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Bahkan mudah-mudahan Pak RT ditampi iman Islamna.
bisa jalan seri cenah can maot emang jang nu maot doa eta ibu bade maot abdi bade maot sadena ge barade naon deui teh da urang teh sanes urang lemur Cipacing sanes urang Sumedang urang alam akhirat urang teh engke bakal diuihkeun deui ku Allah dicabut nyawa ku malaikat Israel punten bu moal tiasa nawar da malaikat Israel mah tidak bisa disogok dengan mobil Alphard malaikat Israel tidak bisa disogok dengan ayeuna sawah moal bisa dirangsang ku serang ketika Allah sudah mencabut nyawa kita melalui malaikat Israel idza zaa azaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun janji Allah mah bakal tepat moal sulaya urang dicabut nyawa maut bakal dugi kana waktosna tepat moal dileuwihan moal dikurang nah ya ibu nu nangkep tuur ke bade maut komo geus nyeri tuur mah kaos sapi buah pangheulana ibu bu ibu sok mata kurang memeh maraot memeh ayeuna urang ku Allah di mautan singgaretol iba soda ngado oh garadu emas teh aludar teh ayeuna kumpulkeun ieu ka dieu ye sanes kamu abdi kamu para kiai nu keur nyieun pasantren da naon atuh gaduh geulang ge teteh ge moal dicanak maot mah teteh maot dipayun eta geulang teh ku ahli waris ku salaki di udar tuluy kawin deui mas kawin teh geulang urang ay ya baru dikawin teh awewe na teh nu sok nyamper senam ka euceun ya itu teh pertemanan yang menyakitkan mata kami mah ku salaki ge tadi cenah mah engke ti panjeje beulikeun kana geulang teu hayang rugi lah nya ai pasantren diantep teh dianguskeun ari geulang dipake duh naon eceung ya abdi maot ti heula mah hanyakal geulang kakarek 3 poe geletuk abdi modar salaki nu atoh mangi geulang anyar tuluy kawin deui mas kawinna geulang urang jabang dikawin teh awewe dina grup WA nu jadi balad lah matak ayeuna mah urang sing sering soda Isya muajanten jalmi miskin bu ku sedekah mama nako somalun min sedaqatin bal yazdan hartan disedekahkeun teh moal ngurangan tah geuninganan ibu Lia masihan ka abdi teh kleo uyos alit oge tah iya ya teh sedekah teu jika teu sabaraha tapi bakal kapendak engke pahalana asal urang ikhlas da maot mah moal mamawa harta ece boro-boro dunia boro-boro harta ece beunghar maot mah moal dibungkus ku baju nu burucak burinong anger we kunaon ku boy sugan cenah si eta mah da jomblo urang ku ungu we henteu anger we ku kaen kapan tidak ada yang mesti kita bawa mati tong sombong ece ku pedah boga imah gedong tong adigung bapak pedah boga imah jangkung ece tong kumu luhur pedah boga imah luhur geus maot masuk ece kuno hirup di jero kubur ibu dikubur sorangan poe henteu tuh geuning apaleun nu geus ngalaman dikubur meni bedas nyebut poe berarti ya teh ririwa itu wilujeng wengi ka ririwa sok engke uih deui ka alam sewang-sewangannya bece mati makam jung balik deui ka makam abdi mah teh lemur balik deui ka lemur nu moekan teh dosa urang nu nyaangan amal makana kahade dunia ditinggalkeun salaki dikantunkeun nu bakal dibawa maut ku urang mah eueuh deui iwati amal urang sanes amal soleh dan nu maotna oge urang lamun ibu maot nyanak amal soleh ke soleh maot nyanak usaha da soleh ge hayang babawaan sarua bakal ditanya soleh oge ece ku malaikat munkar nakir ece ditaros man rabuka boga amal mah bisa ngajawab soleh mah da amal nak dipaok ku RT ditanya teh ku malaikat man rabuka kamu nanya soleh mah ke malaikat teh juga jeung balad man rabuka kamu bertanya-tanya bu ibu pas makana doakeun para kiai daripada kiai ngantunkeun ti payun mah ece uyos Pak RT we heula Pak RT abdi mah sok budak Pak RT teh sing jadi kiai nya tuh tingali tampilan kiai mah da beda atuh jeung tampilan RT sorban gaya aura ilmunya terpancar sarung BHS ari RT mah gajah duduk sarungnya RT cek RT teh dina
kulkas we beda cenah iki ayu sarung teh meni BHS wae meni loba duitna sanes kaing meser teh teh pamasihan ti nu maot teu uruh ngurabkeun teh matak lamun dianggonga imaman berjamaah subuh teh sok ngajung jurigan matak di Pangandaran mah ece seueur kiai jujur yeh kita nyebut juri ka kiai astagfirullahaladzim tah eta teh nu ditiung koneng nu tukang pokona mah nu nyebut juri ka kiai kudu dicak cekelan atuh dicekek mah pae Allahumma sholli wa sallim wa barik kita bingung abdi teh nu mana heula atuh nya ieu mah tos tiis ulah dileueut sok haseup makana ibu tong sagawayahnya upami minyu susu kanggo caroge kedah haneut-haneut engal pasikeun upami tos kieu dienyengkeun makomo asal ki mencret matak daripada susu ieu mah mending kali susu muhun eta pan ece ge gaduh mun salaki kedul berjamaah ulah ku nafsu digugahkeun teh mun janari teh komo ditajongan ku suku mun arek ku susu ka salaki teh Pak nyot tuluy kita salat berjamaah ya berbahagia kedua mempelai mana ieu teh pangantenna tos bobo mudah-mudahan sing salamet da keur euneup-euneup kana ranyang kong grug ranyang lah awios da panganten mah bulan madu atuh beda jeung urang bulan alaun doakeun mudah-mudahan ieu panganten jenenganna neng saha neng Maya sareng Cep Anggi mudah-mudahan rumah tanggina bahagia dunia akhirat runtut raut sau Yunan kacai jadi barasa di mana-mana ge kacai mah jadi saleuwi mah tilelep cenah sanes ada kararieu ngajawabna nya ripuh ngaji jeung pasien mah moal nyambung-nyambung tapi keur esuk mudah-mudahan ece teh sing daramang oh tuh geuning amin berarti gering itu Bapak Jeje nu mana Bapak Jeje teh oh eta aduh Bapak Jeje hatur nuhun reug-reug abdi di situ aya engke abdi salaman balik jeung saha tujuan nikah ibu atos narikahnya atos salakina ka mana ayeuna mun beda jeung panganten ai panganten bageuning hayu we babarengan berarti ece mah teh sudah temut deui da salaki teh beki kolot teh geuning lain beki kasep kalau beki kasap mata teh babarengan ece teh benten ai jeung panganten mah aduh ece ka mana-mana ditutuyun gedeblug labu ambis ai geus kieu mah diantepkeun keun sina nagrag pamajikan teh sina labu Allahumma sholli wa sallim wa barik dalam Al-Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum adwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah sebagian tanda wahdaniyatna Allah ibu bapak Allah parantos nyiptakeun ka urang sadaya azwaja sapasang sakompak luhur sapasang jeung handak kaler sapasang jeung wetan sapasang jeung awewe jeung ngan anu dimaksud ajwaja di dieu sapasang teh adalah suami istri naon sababna min anfusikum dipasangkeun ku Allah hakikatna Neng Maya sareng Cep Anggi tapi moal mungkin ayeuna Neng Maya sareng Cep Anggi bersatu nikah lamun tanpa ada pertemuan betul Bu Cep Anggina urang mana Cilembu bu saya sadesa itu berarti di Cilembu teh seueur ge istri eueuh nu kapake hoyong nate ka Neng Maya anu orang Cipucang oh Cipacing supaya naon ibu dipasangkan ku Allah suami dan istri bapak sareng ibu sareng bapak litaskunu ilaiha supaya kita menemukan hidup bahagia tapi itu aneh rumah tangga geus lila mah ece sok aya pase pernah ibu pase ayeung salaki sok jujur osok pabaeud-baeud osok parere omong osok jam medut teu puguh judul tapi sok akur deui sami abdi ge aslina
piraku cenah ustadah tukang ceramah da ustadah juga manusia. Abdi mah minang eta teh Pak Jeje. Komo kamari mah da abdi uih ngaos ti Cirebon salaki teh puguh-puguh baud. Assalamualaikum teu nemal. Sampeurkeun kunaon baud wae hoyong kopi. Tok. Hoyong nenen. Mung. Keheul cenah ka mamah keheul pedah naon. Sok jawab jujur tes di mana uih ngaos. Saminggu teh abdi teu akur. Bohong, maknya balik ngaji dina mobil eueuh berkat gitu. Punten Pak Jeje. Jadi nunyeun permasalahan teh lain abdi jeung salaki panitia. Tang kege abdi teh ka hade Pak Jeje. Balik jadi teh nunyeun ti pasiaeun deui. Kan bisa cek salaki teh mana puting-puting ceramah Pak Jeje. Urang mana Sumedang bohong. Biasa nggak di Sumedang masuk ayat tahu supaya ubi cilemu itu ayah kata abdi teh pasea matak daripada engke abdi pasea jeung salaki mending ribut teh jeung Pak Jeje. Tapi dah uyos dah Pak Jeje ge jalmi eling ieu. Eling teh Pak Jeje. Tah heula Bu abdi mah nangtoskeun eling teh Pak Jeje kumaha mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pak Jeje teh eling sok atuh bantuan da perlu dukungan teh. Mun mere gede berarti Pak Jeje teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede aja. Iya ya Pak Jeje ya tah. Iya menyebut teh eling mah ya. Punten Pak RW ringkus ya. Infus bawa ke rumah sakit. Kan hajat nyebut teh eling. Aduh coba kieu geuning jamaah teh aredannya. Cenah aredan abdi ge jadi ka bawa GR ya kita kamu balik nyebut gelo kakarek abdi mah mustami disebut gelo. Wassalamualaikum barik supaya lintas kuno ilaiha ibu jeung salaki bahagia ari bahagia dalam rumah tangga neng maya kieu boga pakaian weuteuk dahar seubeuh imah pageuh weuteuk pamajikan carang reuneuh kolor teu waleh baseuh da unggal peuting ngeureuyeuk atuh wios geus kolot di oce da kawajiban ngaulaan salaki mah komo malam Jumaah ulah cicingan ce sabab ngaulaan salaki malam Jumaah pahalana akur jeung ngabunuh Yahudi 80 yung neangan Yahudi dibunuh memenang 80 moal mangih ce mending kene nu gampang we tiap malam Jumaah paehan salaki. Iya batu datang arti-arti awe zaman kiwari mah. Salaki geus babatukan teh. Hayo we diamok. Di jam 8 tepikeun ka eueuh suara salaki balas dedehem di kamar. Cek pamajikan teh ganeng bapak sia. Lain ganeng-ganeng sampeurkeun. Cenah iya tuh udah kagok cenah keur masak di dapurnya harupan kompor. Naon hesena bekel komporna ka kamar. Watir atuh udah babatukan wae. Kode eta teh taros. Bapak teh kunaon dedehem wae ka dieu mah. Malam Jumaah urang ngabunuh Yahudi. Di mana Yahudina? Repeh eta dina jero calana mama. Jam 8 geus meunang 80. Jam setengah 12 salakina nyaring. Mama cenah keheul bapak make Yahudi urang paehan deui. Akhirna mah jam 12, jam 1, jam 2 tapi kan ka jam 3 hayo we tiap jam ngabunuh Yahudi. Dijumlahkeun teh meunang 8.000. Ari salat subuh kaburangan. Atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot. Tarajo teh entok cek entok teh raos. Wassalamualaikum wabarik. Damai da atur rumah tangga keur teu bahagia mah keur sangsara eceuk loba ka pusing betul. Hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dientrep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg, sirah balideg, irung mepeg, jeli budeg, lengkah gejed, awak geyebed, mata rusap, ditambah ku anak geringan kabeh, nu gede TBC, nu cikal amanel, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge, ribu. Mata singkaruan iman. Satu apalagi ibu gaduh salaki jadi pemimpin rumah tangga ulah sina areureun sina darekeun ngaji bu daek ngaji masalaki engke teh bakal daek nyantri ojo nganu nyantri
dicanung ya cek. Bu, ibu, ibu tidak mengharapkan rumah tangga kita tidak bahagia alias paseawai, tapi nanti bisa dibohong-bohong cek. Wajar ayeuna geus kolot pasea da beda jeung panganten anyar, panganten bari mah cek, ari panganten baru mah meleman pertama boro-boro aya pipaseaeun hayang hitut ge diplastikan. Hayang kiih ditahan. Beda jeung nu ayeuna kadarieu cek. Tuh hayang ge diharajakeun. Pusing ka salaki lewat hareupeun salaki prepet cek salakina teh kenal pot bitu salakina di dapur tut trojol pamajikanna pret temal ku anakna nik ka pagede-gede hitut bu tapi insyaallah kita tidak akan bahagia. Mohon maaf ibu mengharapkan kita bahagia rumah tangga neng Maya sareng Cep Anggi hoyong bahagia, tapi bahagia eta teh dengan ukur usaha. Bahagia mah moal bahagia lamun teu dimodalan, usaha ge moal lancar lamun eueuh modal. Betul. Naon modalna supaya bahagia rumah tangga? Al-Qur'an yang menjawab, firman Allah yang menjawab, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang menjadikan rumah tangga bahagia. Satu mawaddah, yang kedua waroh. Hiji naon bu? Sing kompak hiji mawaddah, dua warohmah. Naon ari mawaddah? Anugerah nu dipasihkeun ku Allah ka setiap hambana. Ngan eta anugerah tidak bisa diraba melainkan hanya bisa dirasa. Naon atuh eusina mawaddah? Ari mawaddah teh cinta. Eta eusina hijikeun jadi cinta. Pernah ibu baheula mengalami bercinta? Aduh, memenikah teman bercinta heula. Berkat calon salaki teh ceker bobogohan mah. Mani mesra ka urang teh naik motor penuh dengan kehati-hatian. Muntang cenah cing tali kana cangkeng. Gejrik mosan cakit enggak. Ayeuna mah boro-boro kitu. Salaki mawa pamajikan juga bawa karung. Jika bawa karung hui. Aduh, aya logak teh lain hati-hati haja digejlikeun ami ragrag. Muntang kana cangkeng pamajikan teh da paur diamok tong kana cangkeng sia teh eungap. Pinah kana tak-takna asam orang sel butut. Kana naon atuh muntang teh bapa meuni bingung mama mah ka tukang kana beho. Lu ngajalankeun satarikna da pusingeun pamasalakina da meureun eta pamajikan teh sukunya kanyuk we ka emok. Aya di dieu sok pangemok aya. Waduh, gedebut ragrag eucotina motor lain ditulungan ku salakina teh kalah dipolototan. Tah cek aing ge tadi sia tong milu ceuk ulah. Bu, ibu, karena cinta tidak lama, cinta teh teu abadi, bogoh mah taralami. Kunaon bogoh teu lami, kunaon cinta teu lila, da cinta bogoh mah ibu sokeuna ku seep lain setan. Seep ceuk. Ibu ayeuna bogoh keneh teu ka salaki. Ulah-ulah ngamodus, bogoh henteu. Akang, tong eleh ngajawab. Bogoh keneh teu ka pamajikan? Tuh. Alah eta mah bedas. Jujur bener eta teh jawaban teh. Lamun aja nyebut bogoh, hate mah pedahal mah henteu eta teh awas munafik. Da bukti geuning teh geus eueuh bogoh mah salaki teh kalah di pelongkeun lain di deuketan. Keur sare teh beda salakina bari kerek. Tetep kucet teh salaki atawa memedi. Bapak baheula mah boga teh kasep ayeuna juga opak bubuk geuning. Eta meuni calangap sare teh tilur teh handap meuni bau. Suku jebrak tongong hideung huntu koneng. Ceuk da moal aya bogoh sarua we bapak oge. Baheula tuh tingali nu gareulis parawan-parawan gadis-gadis. Ditaksir ku lalaki. Hei eneng yang jilbab abu, gelis cantik siga ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Borosot mah gaduh anak opat, eueuh basa eta teh. Cek salakina teh, hei mamah nu daster biru, hidung pesek siga goreng tahu, bojo akang nu anak tilu, mun seri koneng tara nyikat huntu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cinta mah teu lami ece, cinta mah teu lila, bogoh teu abadi. Makana tong niat karena gelis, tong niat karena kasep, tapi niatan anu awet cinta mahabbatan lillah karena Gusti. Bu, mual mungkin ayeuna Cep Angga, Anggi enggak. Cep Angga
Anggi kersani ka Neng Maya lamun teu bogoh. Neng Maya ge sami moal mungkin daek ditikah ku Anggi lamun ayeuna Neng Maya na teu rasa cinta pasti ada. Resepnya jeung jurig TV mah langsung nyambung. Iya juga na peserta KDI teh ieu. Sok teu asa-asa. Tepakan karunya ya hayang nyanyi cenah. Rasa cinta pasti pada makhluk. Terus sejak lama sampai kini tetap suci. Takkan hilang sampai datang akhir. Tungtungna renungkan. Alah. Bener. Meni alus tempona ngalaheuh. Ngan nyakal teu payu kana duit. Watir. Awios etang daripada teu nyorak mah nya teu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, Ibu, sok dageus sekolah kieu mah ecek ningali salaki teh kasep mah teu guna. Jang naon kasep oge ari salaki teu tanggung jawab ka pamajikan mah mohon. Mata kaina cep Anggi 100% kewajiban cep Anggi kanu jadi bojo. Akang tos gaduh istri, bapak tos gaduh pamajikan. Mohon maaf Pak, dengarkanlah istri itu bapak tidak hak untuk disakiti. Pamajikan teh tong dinyenyeri, nu kudu mah pamajikan teh disenangkeun, dibahagiakeun, ulah digawe. Setuju? Tepuk tangan buat awewe. Aduh, iya, korban keur keprok. Itu barter sangka mangahuleng. Bu, naon sababna Neng Maya ayeuna Neng Maya masih kene indah, nikmat, da pangantenan kene, dunia terasa milik berdua. Punten geus gaduh budak mabuk, rumah tangga teh beki karasa riweuh, beki namahan, capek beki namahan, kapusing beki namahan, betul. Oh, tingali gaduh budak kalit mah komo orok kene. Bapak sing karunya ka pamajikan bapak. Geuning bobokna pamajikan teh kang teu tibra, da kang ganggu wae ku anak. Anakna masih kene bayi. Hayu we ngear ceurik Wios ibu teu bobo, wios nu jadi indung mah teu kulem. Angger we nu dipilaraan teh nu nu diutamakeun teh anak, dinenan ecek bari geus nunutan sok nenen. Budak geus rehe lain tibra sare ngecetekan pamajikan mah da salakina dia milu bogoakan. Tengah peuting kabayang orok jabrik ngagoak. Wah. Kumetak da sabelah deui nganggur. Wah. Ece teh yakin da kanya asarua salaki ka salakinya ka anaknya kumaha cek ibu tong ngagoak bapak sampeurkeun we sok ta sabelah deui kok nganggur. Sok parasmanan jeung budak. Sok sabelah ku bapak, sok sabelah ku budak. Watir Kang, tepikeun ka hulu susu teh offset. Ari kutangna luhureun dada susuna hanapeun bujal. Kang boro-boro geus kubrak lahir ka alam dunia. Bojo bapak nu tos ngalahirkeun, memeh lahir oge. Ibu teh dikandung heula da budak teh 8 bulan. Makana cep Anggi hampura. Cep Anggi sing leuwih perhatian ketika Neng Maya engke tos kakandungan. Da lalaki mah bapak sakumaha gagahna ge moal bisa hamil, paling ge ngahamilan. Akang teh moal bisa reuneuh, paling ge ngareuneuhan. Komo deui ngaheujeun ngaluarkeun budak sanajan akang setia ka pamajikan. Milu babantu ngaheujeun nu kaluar moal budak koneng waya. Bu, Ibu, sok ayeuna mah raoskeun ku ibu, geus rumah tangga teh karasa Bu, geuning pamajikan makang awewe full time 24 jam beurang penting teh digawe. Beurang nyamel ti peuting. Sok kompak atuh. Beurang nutu ti peuting. Awapan budak, salaki keur ngakuap ngariung dahar porocot budak modal. Salaki amek geunuh toh. Urang kapan uriweuh pamajikan Pak, panangan nu katuh ngeupeuh sangu nu kenca ngeupeuh tai. Rek ngahuapkeun sangu, rek ngalungkeun tai rusuh, sangu dialungkeun tai dihuapkeun. Makana punten Bapak jangan selalu melontarkan kata bahasa ka pamajikan teh anu menyakit. Sama Bapak bisa sukses usaha, Akang bisa sukses dalam bekerja, itu karena peran ada doa dari sang istri. Doa istri mah sarua jeung doa bidadari, tangisan istri sarua jeung tangisan bidadari luar biasa. Ieu mah pamajikan tadi antep cenah ngahing-hing.
curik di juru dapur unggal poe. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Yuh, terajol teh anak nama maku nahon cerik bari nyanyi kogol ka bapa maneh. Udah sanggup tuh asak menditajong jeung mejikom-mejikomna. Kadar ge sayur teh ada asin moosan mendising seringan kulehona. Awas akang moal barokah rumah tangga. Lamun ka pamajikan gede amek, akang kudu mata senangkeun istri teh. Manja istri teh, boro-boro kudu usaha pamajikan mah gegero ge ulah, nyangu ge ulah, ngisikan ge ulah, ngistri ka ge ulah. Da eta teh sagala kewajiban salak. Setuju? Yes. Wis cari ceuing isuk mah tong ngararejo. Baca we dina kitab Ukudul Ijan bisi teu percaya mah. Ieu mah nu gegero awewe nu ngepel, nu ngistrika, nu ngasuh budak, nu nyusuan budak. Budak ceurik jadi aisna ku samping ecok. Eta teh kewajiban salaki, sagala rupa nu dipigawe teh tos enjing mah tong nyeuseuh, tong istrika, tong nyangukeun ku salaki. Ece makan tun calik we. Ngan kewajiban ece ka salaki turut taat. Cek salaki gegeroh. Bu, tanpa lemah istri mah. Satu kali terluka hati nak sok ese obatna mual ngalawan dicarekan ku salaki teh pamajikan mah awe mangan ukur ceurik pelampiasanna betul bu. Makana awas Pak, jagalah istri. Jangan kau sakiti doanya istri, harumnya surgawi. Teka rasa bapak ka kebon, bapak ka sawah, macul ece. Pamajikan bapak ngemparkeun sajadah, salat duha 2 rakaat ngadua ka Gusti Allah. Ingat ka salaki nu keur macul di sawah. Ya Allah, Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu. Lamun salaki abdi rezekina masih keneh di luhur di langit, turunkeun ya Allah. Ku budak teh kapan kalapa ningang kana sirahna. Wa ingkana fil ardi fahrizhu. Ya Allah, lamun salaki abdi rezekina aya di jero taneuh, kaluarkeun ya Allah kapan torojol belut aja. Oh, aya teh salat duha mah pamajikanana nu ragrag teh lain kalapa, naon atuh barang-bangna. Oh, mata ibu punten barokah rumah tangga. Suami angkat kerja amparkeun sajadah. Salaki datang gawe, salaki datang usaha, pamajikan teh ece sing daek ngadangukeun obrolan salaki ngadangkak serius. Nanya harupun salaki teh kieu we nya. Cek salaki nu teh itu ya bakal kaki hideung ceui. Ngadangukeun obrolan salaki jadi awewe soleh. Ulah jadi awewe terang awe runtah. Panona alus, irung alus. Sih betul. Sok tong kapalang edan atuh tamatkeun. Ditempoti hareup digigir. Aduh mulus cek. Ditilik digigir, lengik ditetep dihareup. Sieup disawang ti tukang. Lenyang tiung teu resep dipapake wae. Ari unggal poe Minggu ngalabring ka imah Ceoneng. Hareupeun imah Ceoneng teh araripet araremok. Saya berjanji. Ya. Kata teu ari ditiung cek. Rumah tangga kitu mah moal barokah. Hayang barokah mah eureuna nu kitu riba eta teh sok taribakeun syukuri. Tuh apapun pamere ti salaki napakah sanajan saeut. Cek caroge ibu teh mama alhamdulillah ya boga rezeki 5.000 sing mah sapoeun. Alhamdulillah bapak. Daripada henteu gacan. Ya tuh iya 25.000 sing mah nya wayahna mah satauneun. Alhamdulillah. Mahi bapak cukup kumaha mah rek dibelikeun kana kalender. Kone salaki sina ngadahar Agustus. Ece mah gampil bisi salaki hayangan susu di nyuh Januari. Bisi salaki hayang ngarokok gerengkeun Februari. Naon hesena kudu kreatif jelema mah. Apal kreatif cek? Ari kreatif teh kieu ya geuning ya. Kreatif. Salaki teh boga pamajikan, nomerna aya, HP-na aya, der teh SMS-an jeung pamajikan batur. Tah eta teh kreatif. Ngan kreatifna kreatif keuyeuk. Ari keuyeuk matana ka hareup, leumpangna ka mana? Jadi lamun aya salaki nu kitu ngaranan lani eta teh salaki. Pamajikan hayangan jajan boga duit kalau dibikeun ka pamajikan batur eta teh. Aya teh di dieu nu kitu. Imah aya lawang pantoan ari kaluar kala ngajeleng tina janela eta teh.
pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe kalah mama bawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek. Nu kitu mah ojek. Bir aku keuyeuk momotoran. Astagfirullahaladzim. Geuning bahasa teh meuni beda eueuh. Di Cipacing jeung di Pangandaran. Di abdi mah nu kitu teh ojek di dieu mah keuyeuk. Palingan atuh tadi aya ibu-ibu ngajanteng di sisi jalan. Mereka mana rek pengajian. Geuning kala ngajanteng keur megat keuyeuk. Oh, berarti keur megat ojek gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, ibu, awas tong karena gelis apa gelis mah geuning berubah makana bapak tong moyok bahkan kudu sing saling nikahnya naon sababaraha ketika istri bapak tos hamil komoditas ngalahirkeun keur hamil oge urang teh tos karaos kasiksa bapak mah gagah bapak mah kuat moal bisa hamil moal bisa ngalahirkeun sementara ngalahirkeun teh nyeri mohon bu nyeri henteu bohong manya borosot deui nyeri pak tapakuranan bapak sok bapak ina pecah ketuban bojo terus hamil 8 bulan tong diantepkeun bahaya engal bawa ka bidan tong dibawa ke rumah makan datang ka bidan ibu cenah naik kana ranyang nya atuh da kana kenteng maluhur teuing bu bidan tarik napas pasti da tarik tamang Agustusan hujunkun keluar ke sambung nu ageng nu alit taruhan antara hidup dan mati tuh kitu gini perjuangan indung ka anak tong boro-boro dunia nu dikorbankeun harta sekalipun nyawa ridho dikorbankeun demi anak bapak beroal budak lahir ke alam dunia bapak engal usapan pamajikan sasaduan pak mama hampura bapak mana mah geuning ningali nu ngajawuru teh kieu mama meureun nyeri teu kabayangku bapak geuning eta budak teh di kilo menit 3 kilo ai nu sok asup mah 3 on cicing lain geurang mikartnya tuh ku situ tuh ulah ngareunah nyeng celena ngungkul ribuan urat pecek nu bututan teh kang mama geuning budak teh nu kaluar teh meuni gede meuni gondrong nu asup maleutik bari gunul aduh aca sok gerak keur sare wae ibu tong boro-boro tos dilahirkeun eta budak ibu nangkuban sare keur hamil pamajikan bapak tingali da kala jiga odong-odong juju lautan da teu sae mah atuh da ari patuangan antel kana kasur terang jeung suku ngangkang mata kalah julaeut nya kabadug we sukuna ku salakin eta pamajikan kalah muter jiga gangsing makana awas bapak panggilan sing sae sing mesra sekalipun ibu bapak geus karolot ayeuna tingali Nabi Muhammad tetep ka bojo teh ya Humairah wahai bunga mawarku wahai bidadariku yang wajahnya putih kemerah-merahan pernah ibu dipanggil gitu salaki ge mikir heula atuh ya Humairah wahai bunga jawer kotokku selalu pakai kudu aja aturan atuh upami pak kiai pantas abi umi ari ojo mah manggil meni papi ai saldo eueuh papi mau kemana bade ngalahui mi mami mau kemana ngalatutun cek ayeuna mah da sok disetel-setelkeun geuning panggilan teh papi mami papa mama abi umi aya deui nu sok nyebut bunda berarti salakina panda eta mah sok ajarkeun budak teh ku tata krama ka kolot teh sing saropan ieu mah rek sakola dah mama dah papa lanceukna sidiran dah diran ajarkeun assalamualaikum mama assalamualaikum pa ieu mah Gusti ka indung teh meuni eueuh kasopan nyokap panggilna teh bokap ka bapana torojo uwana wakap Rajan urang mah udah alus panggilan ka salaki lamun salakina keur loba tuh geuning aku iya nu kieu teh rumah tangga aya duit gesit eueuh duit sakit aya pulus lulus eueuh pulus mampus punten bapak ieu mah duka di dieu mah di ditu ieu mah di ditu jauh ieu mah aya dibere duit 1 juta mah ku salakina alah eta sareng teh ngadangkak jiga bakakak tos pangmalikeun geulang mah komo dibere goyangna ge meuni goyang gayung dijual mah geulangna eueuh goyangna teh tinggal gayungna we wungkul cok naudzubillah men bu ibu sampai rumah tangga teh ya Allah neng mata kahade sing saling mika cinta keun da cinta mah teu lila cinta mah teu lami aya modal nu kadua ku warohmah ku kanya ku kadeudeuh ku kaasih ku kaheman pangedan-edana bapak salaki nu teu nyaah ka pamaji tingali kang matak Nabi Muhammad mah bade wafat bade ngantunkeun alam dunia naon anu diwasiatkeun teh Anisa nitip awewe punten bapak teu nitipkeun lalaki berarti teu nyaahon ka si itu mah
kepala, yang tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga bojo teh kunaon tadi diciptakan tina tulang pundak. Awewe bapak bojo tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Kunaon tadi diciptakan tina tulang kaki, sabab wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Kunaon diciptakan tina tulang rusuk yang dekat dengan hati, itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes, sing tarik cep, acungkeun perutna. Nu teu diacungkeun berarti bau kerek nanya. Sakali deui. Nu barokah mah rumah tangga sareng akang salat babarengan. Komo lamun salaki bisa daikeun salat awal waktu berjamaah ka Mas. Ku ibu teh jurungkeun Pak Jung, ami barokah, budak kami saroleha. Bapak Jung ka masjid. Leueur mah tas hujan awa itu kieu. Poek makel batre aya. Hujan atuh da yeuh nganggo payung. Maksakeun salaki jurungkeun sina daek ka Mas. Lamun leueur nyanak iteuk, lamun poek makel batre, lamun hujan make maksakeun angkat ka aduh sae ibu lamun salaki ibu hujan di payung ke masjid teu sae tuna we di luar payung nama manya salaki rek ira salatna kieu we di payung di jero masjid iya soco mau disangana kayak gitu iraha cenah RT miti gelona di papayung di jero masjid. Makana kada ibu sing areling hirup hayang barokah istiqomah ibadah. Tuh ku Pak Kiai sok diemutan eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu horeng maot ngado doho borosok di poho datang na teu mere ngageretek taya teteh pada maot sami abdi ge RT akur saheula duka RT nu ti payun duka abdi nu ti pengker duka sabalikna abdi nu paneuri teteh nu ti heula sadana ge bakal mah orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa makana mengpung urang memeh maot geus maot mah moal aya ngaji geus di alam barzakh mah moal aya berjamaah di alam akhirat mah ece lain waktuna ibadah tapi tempat lungsurna rahmati Allah nu maha murah. Ibu ti bumi ka dieu bade ngaos akang ti ditu ti bumi ka iti mah ka dieu bade ngaji sadayana ge insyaallah bakal menang pangaos bakal menang pangaji pangaos teh harga pangaji teh harga siapapun orang nu hadir di dieu ibu insyaallah bakal janten anu berharga di payunan Allah Subhanahu wa ta'ala sabab ibu daek angkat kana pangaji pangaosan bu wios teh diburuhan ku Bapak Hajat wios teh dihadiahan Allah terus masihan pahala jeung hadiah sebelum tadi ibu angkat ka dieu bapak sebelum anjog kaki teu acan dilengkahkeun pandangan teu acan dikepatkeun ternyata dosa mah tos dihampura ku Allah alhamdulillah lengkah kana ngaji mah jadi ibadah kepatna jadi ibadah diukna ge jadi ibadah nundutan cek saha nunutan jadi ibadah ti dituna di mana manggih dalilna eta nunutan jadi ibadah boro-boro nunutan nu beunta ge can karuhan tapi insyaallah ibu sebawa sebuah tenda yang megah ayeuna nutupan ka urang sadaya disaungan ku Soibul Hajat syariatna urang angkat ka dia ikhlas karena Allah taala ternyata Allah memberikan sebuah jalan tol untuk masuk surga alhamdulillah hoyong ka surga apal jalana pada diwartosan ku abdi ayeuna barengan ameh betah ka mana mah jalan lain kitu ulah sok tahu ka mana mah jalan ka Jogja ka dieu mah Pak RT ka Palihwetan ka mana mah ibi jalan ka surga ka dieu mah alah ka naon ka Panganaran eta jalan teh ka Panganaran meningkat arah renteng jalan ke surga ke Panganaran jalan ke surga mah ka Pangaosan sekali deui ka Pangajian tuluk-tuk ketuk-tuk aduh cureng cenah abdi mah teu ditah nyebut cereng langsung kontan cereng Allahumma sholli wa sallim wa barik ilah sing saling pikanya tuh
geuningan Neng Maya cep Anggi urang dieu geus karolot kunaon rumah tangga masih teneh tetap adem ayem karena aya kanyaah ku kanyaah rumah tangga bakal tetap sakinah sare sanajan jeung aki-aki tumanina tumpak nini eta mah cek bahasa kolot doakeun mudah-mudahan pengorbanan Bapak Jeje sareng Ibu sing dijantenkeun tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Inti tina pangaosan kita mengharapkan tu geuninganan geus carangkat baralik ti heula encan ge doa ya. Tu jurig mah kitu jurig mah. Jurig mah kapan sieun ku doa eueuh. Mata carangkat ti payun aruwi kitu jurig mah. Naon? Cek atukeun beda cai ieu. Mun piraku eleh ku bobotoh Persib nya ceu. Mun kan be hujanan kapanasan eueuh urang keur pangaosan pahalana ge tos dipasikeun ti awal keneh ku Allah, dosa dihampura, angkatna bakal dipasihan jalan tol untuk masuk surga. Alhamdulillah. Doakeun Pak Jeje sareng Ibu mudah-mudahan sehat panjang yuswa, pengorbananana sedekahna sinjanten tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mun itu geuningan atuh si Akang tubuh itu teh nu keur ngamera teh tim YouTuber tapi saya nu abdi nu manehanana we. Gitu doakan mudah-mudahan sing sukses. Da abdi ge menang duit ieu teh duit duit singkatan D U I T D na doa U na usaha I na iman T na takwa. Abdi mah wios tadi pasihan duit oge ku Bapak JJ nu penting balik mah menang amal amplop makana asli na jang naon da maot membawa amplop anger di canang mah amal urang anu sae di payunan Allah Subhanahu wa taala. Apapun sok usaha sararea eueuh salakin usaha sing barokah mangga kana daripada teu usaha tuh itu geuna ayo we mamanggul kamera di mana teh papangih we jeung si itu teh nya tapi can merek abdi meladang YouTube na teh da abdi mah boga angke ti pajejenya Allahumma sholli wa sallim wa barik daripada salaki cicing wae kudu mah hayang teuing eueuh ngopi mah kudu ari buburu henteu pagawean musuh lah mending paeh salaki kitu mah paeh kadulna sok nu halal Bapak ayeuna usaha sabab pamajikan hak untuk dimanja kudu disenangkeun jangan disakiti tong dihianati sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten ka sadayana pas geuning Ibu sajam langkung 15 menit jika nama duka 10 menit puntennya Bapak Jeje sajam nama eta mah target abdi ngan aya leuwih na eta mah lembur beda urusan. Mudah-mudahan Ibu saudara Bapak angkat kene dihapunten dosa uit dia singkareng ilmu anu manfaat cipeujeuh jalan cieuring balik kubat di abonan pemujeuh pamimarulih ulah ngupat ka awonan sanestu hoyong dipanjangan waktu natos teu nyekapan keuna ku bahasa sikabayan meuli kina ti sikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji na lila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab kitu eueuh nu ngajawab buah kaliki mesra di parapatan mun Ibu Bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maos Al-Qur'an sareng maos sholawatan aminan kirang kompak tadi lain ayeuna sholawatan heula teh sok sakedap we lah 2 kali we sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sadayana salatullah salamullah ala rasulillah salatullah ala yasin habibillah eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah
ngabaca sing sararehat jamaah sadayana ya Allah. Tebihkeun ka urang si pacing panyawat, tebihkeun balai, tebihkeun musibah nu haladir barokah ngaos sing disarehatkeun ya Allah. Anu alunur sing diarangkat teh panyawat tadi geus niku sehat. Wabil khusus kanggo keluarga besar Bapak Jeje sararehat sadayana. Ulah alunur, mudah-mudahan aristiqomah semangat kanggo ngalaksanakeun ibadah. Ala alihi wasallim, berkahnya sholawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngizinkeun ruh Nabi Muhammad dihadirkeun di tengah-tengah urang sadayana. Wa da'waiha wa fidiyatil asif wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jangan bosan, jangan berhenti kita untuk membaca sholawat. Ubar bingung mau sholawat, ubar galau maca sholawat, keur stres mau sholawat, salaki leungit teangan maca sholawat ke tengah jalan. Allahumma sholli ala Muhammad kunaon ojo salaki leungit teangan. Sakitu nu kapihatur kirang lang mudah punten ka sadayana. Buah kaliki mesra di parapatan mun Bapak Jeje ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Aminan. Atuh amin aja abdi teh perlu dukungan atuh. Mudah-mudahan ieu pawasan ageng manfaat barokah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.